kumaha ya anak buah. Tadi pegawai masih kena can dipegawainya. Tebenang dipercaya pisan. Kamari tadi kita digawe teh di dia baru dakta. Ini masih kena can dipegawai. Dikidul anger kene, di wetan anger kene di dia puguh nih. Saya perlu diteleponnya. Si Wawan mah ya panggedena. Halo Wan. Oh, nari mana ke mana wae ditelepon teh diangkat wae. Lan mana teh kamari teh pan titah digawe teh di belah kulon, lain di belah kidul. Belah kidul teh eueuh tapak gawe di belah kulon acak-acakan kene kumaha ieu teh. Atuh ngomong datang ka imah kumaha atuh di imah ngaroko-ngaroko ngopi lain ieu mah kene juga jarian kieu kebon. Pan rek dipelakan kacang. Atuh isin-isin selain mal menang rokok, mal menang kopi. Kumaha geus kieu ya, rek kira gawe maneh. Tanu belah kulon gini anu loba tangkal kayu putih. Anu sisi jalan heueuh ku dewek teh silaing teh titah digawe teh di dinya. Sok kontrol ka dieu, di dagoan di dieu ku juragan. Sok. Waalaikumsalam. Terbalik pisan anak buah teh. Masih kena awut-awutan kieu. Kayak naon nih juragan Drowan kan? Kerengeunah diuk bi aduh. Kerengeunah apa aja si Ayang nih juragan aya naon ieu Gusti. Periogi damel kan juga namanya. Si duit teh iya, keur modal apel iya. Oh no. Assalamualaikum juragan. Assalamualaikum. Salam. Mana Wan ya? Tah kebon ieu nu dititah Wan. Oh, iya kebon ieu. Tinggal ya murata dari kieu juga jarian. Kamari teh ditaratah digawe teh di dieu, lain di kidul di tang eueuh. Iya nu kudu digawe teh kamari teh. Sadayana kalebak kitu. Ari poe bieu kamararana poe bieu. Itu. Sok ayeuna kumaha ya geus kieu pan di imah. Ngarep-ngarep pamajikan mangos pugu keur digawe ieu teh. Paingan bieu teh imah ngadadak kaya ngontrol. Mantap. Kumaha ngontrol. Oh, kumaha ya kieu. Anjing paling di damel di ada tak anjing barinter kumaha sok ge bakal teh rugi ke juragan. Oke diajak ke sana-sana ku abi. Engke urang ieu we tuh engke mah. Urang ngararobrol tuh urang ngararopi di imahnya. Engke kerasa moal ka imah engke. Insyaallah. Imah juragan ajakan we babaturan maneh pegawai nu lain di sawareh deui. Juragan biar ditelepon ke si Nyai ya ti mah kudu buru-buru balik deui. Sok wayahna ieu mah kumaha pikirannya kan isu kumaha. Ana juragan dek balik heula. Baru garokon teh maneh. Teu juragan kan malali ku sorangan. Salam lah juragan. Ade ta poho deui wae ta. Oh, juragan. Dek balik ayeuna. Marang kraku mah Sakal bari dia. ayo teh Andi. Tuh di ditu tuh jik teh. Di mana, Mang? Tuh, itu. Oh, itu. Ayo. Ieu, mau kamu. Ayo lumayan hargana. Kan kayak ngopi apel. Apel. Iya, ayo. Berangkat. Bro.